Kan ada jalan. Ya, tenang. Kan ada jalan. Tenang. Ada jalan. Oke. Kopi dulu lah, ngopi dulu. Dari sana jalan. Jalan sana. Ayo coba turun. Jelau mana video rupa-rupa. Ya, ya udah oke. Iya. Wah, motor mau kamu ngotikin lalila orang Jawa. Di daerah Batu dengan ini ya. Di nah apa ya? Dari jalanan kalau ini dari jalanan mah heula mah hek. Hese. Auto-auto. Udah di jalanan heula. Jangan tak tenang. Kalau beres. Asal beres, guys. Tingali gebuk. Nggak gebuk, guys, di dia mah. Untuk mesin itu. Bahasa Indonesia mah nggak gebuk, guys. Lamun gedenya 2 kilo ya. lamun di kalian naon, kalau di kita mah nggak gebuk cenah itu. Ngebuat pare. Nah, baru kumaha ngagawekeun anu kudu ngecebrek. Kamari ge keur pendaki jeung ngecebrek jeung eungap. Usaha. Basa ka gunung teh jeung omrana. 35 video teh. Yang hujan. Jeung hujan no. Ada di mana? Heeh. Apa sabar udak teh? Ieu basa hiking. Ngajak ka ieu ka Malabar, ke geus pertengahan Agustus. Kagok. Nama teu meunang aya eta cenah. Uang. Kacau enang apa aya nang? Aya nang cenah. Dong. Oh, ulah enang. Ulah naon? Kacau cenah. Coba nu ngarong ieu nu maot. Mundak kita. Anu si goloncong eta si Puncak Mega duaan. Nu hiji maot. Anu hiji mah cenah aya nu nganterkeun. Anu saurang mah dengan sorangan si handapna ge. Aya nu nganterkeun cenah ka handap, tapi teu wau jelemana teh. Eta mah penungguna boleh ngan cuman eta teh sompram jelemana. Mentak mentak ka barudak ka umnana. Sok pamitan heula, ngariung heula, ngaruah heula. Ulah sembarangan bisa aya nu kadupan. Komo Puncak Mega mah da bieu tuh pangluhurna tuh jeung Malabar ge hampir sarua. Ketinggian 2000 leuwih, 2300 mdpl. Itu sembarangan. Hati-hati baru dapat. Malah Asli. area mulut mah. Dari uang. Oh, power sompral.